Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wastapun salisilihan dini. Di dieu simkuring bade ngadongeng sasakala reungit sok disadap. Di zaman baheula aya hiji nagara karajaan reungit anu diratuan ku reungit awewe. Eta nagara teh pohara beungharna kacida, tentarana garaga, kitu deui patihna anu satia. Sang ratu kacida jindingna, pakaianana harurung herang, ditambah make suweng jeung gelang emas atau perhiasan anting-anting jeung giwang emas. Mane wibawa pisan pokona sang ratu teh. Dina hiji peuting keur jemplang-jempling, aya sosok jelema anu asup ka karajaan leut eta. Kabeneran, tentara anu jaragana teh keur sareta libra. Atuh jongjon eta jelema asup ka kamar ratu. Kabeneran, ratu oge keur tibranaker deui. Karayak eta jelema ngadeukeutan sang ratu reungit. Tuluy, suweng emas nu dipake ku ratu reungit dicopot. Tapi kakareki dicopot sabelah, ratu reungit eta kaburu hudang manten. Tuluy gogorowokan, "Tulung, tulung, tulung." Eta jalma terus langsung kabur kaluar bari mamawa suweng sabelah. Tentara anu jaragana tuluy ngarudag, tapi eta jalma anggar teu kasusul. Isukna sang ratu marentah ka tentara jeung rahayatna. Sakabeh bangsa reungit kudu nayangan suweng anu dipaling eta. Tempoan kabeh dina unggal ceuli jelema, ceuk ratu reungit teh. Ti harita sakabeh reungit nareangan eta suweng nepi ka kiwari. Reungit-reungit teh masih nareangan suweng nu sabelahna. Nempoan kana unggal ceuli jelema. Bari disada suweng cenah. Sakitu anu kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.